Tuh gening teu karaos para mitra dongengnya. Bakat kunyerelek waktos terang-terang bagian ke-33 we para wargi. Sabada Mang Nyaya namatkeun bagian ke-32. Dongeng ieu panjang para mitra sadaya Rusia Curug Cikidang panjang ieu dongengnya. Mangga atuh nyangakeun bae etang-etang hiburan pang beberahmana. Kawargi-wargi Mang Jaya di mana linggihna Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Ati dongeng ka dongeng para mitra ti carios ka carios Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Bingah Mang Jaya ge para mitra upami ngabandungan upami ngecek di YouTube seueur tukang dongeng. Hatur nuhun bilujeng ka sadayana. Mangga para mitra atuh dongeng mah sadayana ge kumaha kamampuan selang-selangan para mitra, namun kamampuan eta tiasa ditingkatkeun para mitra ku jalan ningkatkeun ajen diri sewang-sewangan. Kitu para mitra sadaya. Atuh teu aya lepatna ningali anu sanes sok sanaos benten para wargi canak cenah nu saena piceun nu awona pan kitu nya para wargi. Canak nu saena piceun nu awona ulah jiga ka masjid. Ayo cenah nyanak nu sae senal batur anu awon ditunda senal sorangan. Ulah eta para wargi ulah tapi teu aya ieu teu aya. Teu aya nu kitu teh para wargi. Mangga para mitra kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka-33. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Para wargi sadaya teu karaos nincak bagian ka-33 teh. Mangga urang teraskeun kumaha lalakon nyinining nu keur ngumara di alam siluman teh cenah para wargi. Samalih nyaningkeun anu kasep ngalempereng koneng nu katela Arjuna. Iya para wargi sadaya. Cek dina dongeng teh cenah kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka-30. Para mitra kaum dangu, cag tuna heula nu keur araya di imah Mangkuri. Ayeuna kocapkeun di nagara siluman harita teh Arjuna keur dangdan di kamarna. Dibaturan ku nyinining jeung emban tiluan. Arjuna saged rek miang ka nagara manusa rek nepungan Mangkuri pikeun ngalamar anakna. Pakean nu aralus milih kareta emas geus disadiakeun jeung kusirna. Nyinining ngabandungan udang dan semureueus asa bagja boga pisalakieun kitu teh. Kakang, mugi ulah lami teuing abdi teh keueung ngantosan di dieu teh. Upami parantos kantenan maengal mulih deui sarta abdi titip kade ulah seueur saur yen abdi aya di dieu. Bilih pun bapa bendu, atuh saja biti kitu mugi ulah ningalikeun wanda jinu jiga Arjuna. Kedah jiga sudagar we supados pun bapa langsar manahna. Cek nyinining mepelingan ka Arjuna. Sangkan maksudna lancar ulah aya halangan harungan. Nyinining teu sadar yen dirina geus dianggap leungit ku indung bapana. Malah geus ampir saminggu leungitna teh. Engkang moal baha kana kapalai salira, mangga bade tumut kanggo kepentingan urang duaan. Ta ayeuna engkang parantos sayagi kanggo miang mugi sing ageng manah ku engkang bade dikantun. Duakeun sing hasil sarta tuang rama sing langsar manahna. Sing nampi kana panglamar ti engkang, wayahna ku engkang dikantun da moal lami. Arjuna imut kop kana wadah permata jeung duit emas keur dibikeuneun ka Mangkuri. Abdi ridho dikantun sakedap mangga wilujeng angka. Bring duaan kaluar ti kamar. Dituturkeun ku para eman Arjuna jeung nyinining muru ka hareupeun karaton. Didinya geus nyampak kareta jeung kusirna. Nu kamari dipake jalan-jalan ngurilingan nagri ku nyinining kalayan teu loba catur Arjuna nitihan kareta nyinining gugupay. Geuleuyeung kareta maju les teu katempo ku nyinining. Sebelah kata nyinining sumeblak asa paur rek paturai jeung Arjuna. Sok sieun teu sumping deui, tapi untung para eman geus waspada. Geuwat nyinining teh pada ngabeberaha hatena. Dibawa ka kaputren sarta dihibur ku para eman nu satia.
Atuh akhir namah nyinining berag deui manahna. Hatena bagja aya di karaton pada ngahormat di dama-dama, pada nyemah jeung pada ngahargaan. Nuhun Gusti, jisim abdi pinanggih bagja. Laksana sagala rupa nu dicita-citakeun. Abdi parang patepung jeung raja anu menu kasep tur bager. Eta sadaya jantan harapan abdi siang sinareng wengi. Nuhun Gusti. Ceuk hate nyinining bari mencerong kanu jauh. Lamunan geus tepi ka lemburna, ka indungna jeung ka bapana mah. Ingat malah mah hayang ngajak ka karaton, ngarah indung bapana teu ripuh teuing sina naek harkat darajatna, tapi can wasa ayeuna mah da can resmi jadi garwa raja Anom. Kocapkeun Arjuna harita tuluy nyemprung dina kareta kancana, muru ka lembur Cibonteng. Rek nepungan ka Mangkurip ku sireg jadi geus apal, kana jalan geus nyaho ka lembur Cibonteng. Ngaliwatna kareta siluman nimulkeun angin puyuh lilimungan. Tatangkalan pating peleno jigarek peungas, sora seah ngaguruh mata ketir. Harita kanyahoan ku urang lembur Cibonteng, di lebah curug Cikidang aya angin ngaguruh lilimungan. Tatangkalan pating peleno tapi teu aya nu peungas ngan ukur katebak ku angin nu ngaliwat. Tapi kareta nama teu katara da pugu masih keneh di alam siluman can pindah ke alam manusia. Harita kaparengan pabeberang Arjuna kuat nahan panas panon poe. Mancala putra mancala putri ayeuna ngarobah wujud jiga manusia biasa, niron-niron sudagar beunghar. Tapi kareta nama tetep hurung ngempur medal cahayana lir pamor kancana ngahibaran tempat nu diliwatan. Kocapkeun Mangkurip jeung baladna, harita keur ngariung bari nungguan aki santri. Tapi nepi ka wanci pecat sawed aki antri can datang keneh bae. Mangkurip geus balik deui tas ngalalauk emas. Malah keur dipais ku Bi-oon, sawareh digoreng keur dalahar manehna. Barang keur ngobrol di tepas, ti beulah kidul katempo aya nu hibar kaluhur. Ciga cahaya layung nu hurung malah mata tangkalan jeung nu rajeg di sisi jalan kacaangan ku eta. Puguh Mangkurip jeung ading meninga jenghok. Reuwas nempo nu kitu da puguh keur meujeuhna panas poe. Naon teh nyemang meuni hurung kitu jiga layung? Buah-buah aya kahuruan ye. Kudu kumaha urangnya? Ceuk ading bari molohok ka kidul. Toy, atuh jang ading naon atuh tetenya, cing sidikeun bah. Hayang nyaho kana kaayaan usahanyana. Naon atuh ceuk paningal abah mah? Besek Mangkurip bari nanya ka Bah Jilun. Nu harita keur colohok bengok. Teu nyaho abah ge. Moal aki antri kitu rek ka dieu meureun. Tapi bari mawa obor ngaracaang. Bah Jilun ka mana wae ngomong. Wah, piraku padi teh beurang, bah. Wanya mau obor apa beberang? Sok aneh teh. Nya meureun kitu soje. Nya naon atuh da teu nyaho abah ge. Buat teh siluman eta mah tuh da maju geuning beuki deukeut ka dieu. Bah Jilun turun ka buruan. Kawas nu hayang sidik pisan kanu ngaku ngagebur hurung. Akhirna Mangkurip jeung ading ge tarurun ka buruan marelong ka beulah kidul. Nyawang cahaya nu hibar lir cahaya layung. Nu tiluan ngan ukur colohok bengong ayeuna mah taya nu nyarita. Lantaran kataji ku cahaya nu hibar beuki lila beuki deukeut. Jeung dibarengan ku sora angin nu ngaguru, tatangkalan pating peleno jigarek peungas. Puguh Bah Jilun jeung baladna beuki reuwas panon molohok ka kidul. Keur kitu ngong aya sora anjing babaung dibarung ku sora kareta kuda. Anu seah para mitra jiga cai nyurug. Sakapeung kadenge sora sapatu kuda. Uluh, nah bat aya sora kuda nya jeung deui itu angin meuni ngagelebu gede pisan. Nah naon sanyana atunya? Mangkurip reuwas lantaran pabeberang bet aya nu kitu estu matak namahankeun. Nya nah naonnya da piraku aya siluman liar di beurang onaman mah. Sabab cekolot ge siluman mah liarna ti peuting. Beurang mah sieuneun ku panon poe. Tapi naha ieu mah siluman teh wani nya. Siluman sakti atawa kumaha nya? Lain siluman meureun bae eta mah jalma gagah jeung sakti meureun, ceuk ading. Nu gunem catur can rengse lantaran kaburu kadenge soret sora kareta kuda nu ngagurutu. Sarerea ngarenya greuwas barang ret ka jalan aya kareta nu ditarik ku kuda dua.
Sorang ngaguruh menigandeng reg kareta kuda teh eureun di jalan hareupeun garduh rona. Nu tumpakna menigandang hiji sudagar beunghar nu loba harta banana. Puguh sarerea colohok bengong, komo mangkurip mah jiga nu kasima. Asa era tepung jeung nu beunghar teh. Jeung deui kataji ku karetana nu alus jeung hurung ngempur lir emas sinangling cahayana meuni hibar. Saha dading? Urang mana los-los ka dieu? Aduh eta kareta meuni alus euy. Sigana mah dijieun tina emas meureunnya. Atawa di ieu disipu ku emas. Bahjilun ngaharewos ka ading. Tapi panon molotok kana kareta. Irma beunghar mun batu bajuna ge gini, karetana ge alus. Hayang boga nu kitu kuring ge lumayan keur ulin ka daya. Temal ading sarua ngaharewos. Panonna mah melong ka jalan. Harita Arjuna geus tepi ka hareupeun imah Mangkurip ngajingjing kantong wadah duit jeung perhiasan. Mangkurip dipelong bangun teu percaya kasima kunu gandang. Sampurasun sim kuring sejatu maros dupi bumina pakurip nu mana ieu teh ceuk Arjuna bari mangu. Panon melong ka Mangkurip nu gegeumeueun. Oh mangga juragan upami dipercanten mang pisan nu katelah Mangkurip teh. Dupi salira teh saha teh sunat nu ti mana ceuk Mangkurip bari dodongkoan. Era ku jalma ginding nu aya hareupeunana atuh para mitra. Arjuna bungaheun lantaran teu salah alamat. Yakin datang ka imah Mangkurip pok ngajawab tegasna keur. Sim kuring ti nagara Guha Peteng haja dongkap ka dieu ngadeuheus ka pakurip upami kawidian mah bade badanten sakedak. Oh mangga linggi atuh. Aduh. Muhun pisan pun mang luas da kurip teh. Mangga linggi juragan mangga. Mangkurip moyong kod tuluy nunyuk ku jempolna ka jero tepas. Mangga bapak hatur nuhun. Arjuna tuluy unggah ka tepas gek diuk dina samak nu geus disadiakeun. Da memang rek narima semah nyatana aki santri. Tapi aki santri can datang kaburu aya Arjuna. Ari Bahjilun jeung ading bingungeun harita teh ngajarantang bae diburuan. Untung Arjuna ngarti pok ngomong bari ngagupayan kanu di luar. Mangga lalinggi deui bapak teu kedah kaganggu ku sim kuring. Da moal lami si kuring mangga urang ngariung. Bahjilun jeung ading silih reret. Akhirna nurut kana omongan Arjuna kawas kebo menang nenok. Bahjilun unggah ka tepas dituturkeun ku ading. Gek dariuk rada mojok teu wani cologog ka semah nu sakitu gandang. Malah teu marunjungan kalah ngeluk tungkul bangun ajri. Atur punten agan pun mang teh reuwas nu taya papadana. Punten we bade tumaros ka salirana salira teh sahajeunengan ti mana kawi. Sarte bade aya pikeun saeunaon pangna keur sarurumpaeun sumping karorompok nu batan sakieu. Hapunten nu kasuhun bilih pun mang teu tiasa ngahormat ka salira. Ceuk Mangkurip. Bangun teh sabar buru-buru nanya ka tamu hayang nyaho kana tujuanana. Ari Arjuna bungaheun sabab kadatangan manehna ditarima kalayan sopan ku pribumi. Harita para mitra Arjuna tuluy nyarita. Hatur nuhun bapak sim kuring gasik ditampi enggal dipariksa. Leres pisan sim kuring haja dongkap ka dieu bade ngadeuheusan ka salira bapak. Wasta nu katelah nyata Raden Arjuna ti nagara Madukara. Dupi nu dimaksad bade milarian Nyi Nining. Ramana Nyi Nining haleres salira teh nujenengan pakuri. Jawab Arjuna bari malik nanya. Panon melong ka Mangkurip nu buncelik bakat kureuwas sabab semah ngaku Arjuna. Malah Bahjilun jeung ading get salawak tapi rek ngaromong teu bisa. Oh, leres nun. Nah bade aya pikeun saeunaon kitu? Mangkurip hatena ngalenyap. Inget ka anakna nu keur aya di nagara siluman. Keur kitu torojol bioon gek diuk bari colohok bengong teu bisa ngomong. Kaget nempo semah nu sakitu gandang. Maksad masa kedik nanging hoyong yakin heula ngasagar rupina. Taina sim kuring bade naros deui dupi Nyi Nining. Dupi Nyi Nining teh leres putra pakurip. Tos sabaraha taun yuswana. Arjuna taletena keur meuni sagala ditanyakeun. Padahal mah teu parti perlu. Sumuhun leres pisan teteh pun anak dupi yuswana mah moal langkung ti 17 tahun. Dupi juragan teh bade pikeun saeunaon kitu? Mangkurip geus pok deui nanyakeun pamaksudan semahna. Arjuna imut, atur nuhun bapak.
Abdi binga hari parantos yakin mah nu salares nama abdi tetos lami milarian bapa. Bade aya peryogi nu kalintang pentingna ta ayeuna diparengkeun tiasa patepang rarai patepung lawung paamprok jonghok kalayan salamet. Mangga nepangkeun heula abdi pun Arjuna. Arjuna kakaramunyungan sabab ayeuna geus ngarasa yakin yen disang hareupan teh mangkuri pimitohaeunana nu matak beuki sopan mumunyungan buru-buru ditampanan ngan hate lelenyapan inget kanyinining nu can kanyahoan nasibna. Katam piagan sami-sami nepangkeun pun emang nu katelah kurip nuhun bapa. Mangga sakantenan kasadayana nepangkeun. Arjuna sasalaman kanu aya di dinya mimiti kabioon terus ka Bahjilun jeung ka Ading. Sanggeus gupgap sasalaman sarerea diuk kalayan tenang. Tapi nu tenang tengan jiwana wungkul dah hatena mah kabeh ge tagibur. Komo Bahjilun jeung Ading ngarasa panas hatena. Ari nu jadi sabab asa aya musuh anu bakal ngahalangan kana paniatanana. Dabungan semah nyebut-nyebut ngaranini nu hartina geus wawuh pisan sok sieun rek ngalamar. Tapi aneh Bahjilun jeung Ading taya nu bisa nyarita. Barang jol Arjuna oge kasirep ku pangawasa Arjuna kabeh lempes amarahna teu bisa kedal. Dupi agan teh bade aya pikeun saeunaon teh bibi mah reuwas. Bioon geus teu sabar. Manehna leuwih sonagar bakat ku panasaran. Sumuhun agan bade naon atuh salira teh. Mang masa teu puguh rasa sok sieun bade dihukum. Nanging da asa teu gaduh dosa. Nanaon kalepatan mang mangga atuh geura saurkeun cek Mang Kurip bari mano. Sopana keur kasemah serab ku hartabana jeung ajrih ku wanda nu sakitu matak erana. Ulah reuwas ulah sieun bapa. Kitu deui ka ibu. Abdi mah dongkap ka dieu sanes bade masihan kareuwas atanapi karugelan. Malih bade masihan pikabungaheun ieu mah urang langsung bae kana pokona. Margi sanaos dibulat beulit maksudna mah kadinya keneh. Upami seueur teuing kapicatur sok seueur sieun ngabingungkeun kanu nampina. Tah kitu nu kaemut ku abdi nu mawi urang melajeng bae kana pokona. Sumuh mangga sumuh. Nah kumaha maksad teh? Kieu bapa. Abdi tetos milari lami milari pibojo nanging sesah pisan. Margi teu aya nu cop sareng hate abdi, ta ayeuna abdi tetos penak sareng tuang putra. Sarta tuang putra pantos wakca ka abdi bade bela tumutur salaku hiji istri dina rumah tangga. Janten maksad abdi teh taya sanes bade munut karidoan ti salira bapa. Mugi-mugi kersa maparinkeun tuang putra bade ditikah ku abdi. Mugi bapa sing percanten kitu deui ibu, mugi sing ageng ka percantenan ka abdi. Tuang putra moal dimomorekeun nanging bade ditikah nu salares-laresna kanggo pibatureun hirup abdi salami aya di alam dunya. Tah kitu maksad teh. Upina mah kahartos ku bapa sareng ku ibu ge manganyangakeun kantun ngemutan. Cek Arjuna tegasna keur. Teu make bulat beulit heula estu tog moal kana paniatanana. Puguh Mang Kurip meningah ulang bingung ku pijawabeun. Lantaran anakna oge teu aya di imah. Nyebut narima teu bisa dan nu jadi anak teu aya. Nyebut teu narima teu wani sabab bisi goreng balukarna. Tungtungna ngeluk tungkul bakat ku bingung. Teu wani gagabah dina ngajawab. Ari bioon ngajenghok bae. Manehna reuwas ngadengin rek ngalamar ka anakna sabab can kungsi nyaho ka eta jalma. Teu apal asal usulna. Teu nyaho turunanana jadi asa bingung narimana. Mun kongang mah rek nyebut nolak sabab era ku Bahjilun jeung Ading. Muges lalu bajasana dina ngabelaan nyinining. Bisa kumahaeun teuing raheut hatena. Lamun anu ngalamar ka nyinining ditarima hareupeun jenisna. Geus kasawang pi amaraheunana da yakin moal matak ngeunah kana hatena. Malah kitu pisan sanyana Bahjilun jeung Ading meuni kekerot bakat ku amak. Teu panuju kana omongan semah, bat asa cucungah ngahina kanu aya hareupeun irung. Tapi aneh para mitra Ading jeung Bahjilun teu bisa ngucap naon-naon, amarah ukur ngagolak di jero dada, ukur bisa kukulutus dina hate. Kurang ajar tetela ieu Mang Keluk rek ngahina ka aing ye. Make kumaha wani ngalamar nyinining. Sangeunahna wae sia ngabocot teh. Ngangap naon sia ka aing mun teu ngareret-ret acan. Geus puguh nyinining mah bagian aing sabab aing nu ngasuhna ti leuletik. Aing nu bebela ti baheula. Piraku kudu eleh ku pantar kieu. Kitu cek hate Ading bari kekerot. Tapi ari kedal mah teu bisa ukur molotot ka Arjuna.
Bahjilun sarua jeung ading dina hatena mah ngageremet ambek kasema. Mun kongang mah hayang husir sina balik harita kene. Tapi kala ngahenen jiga nu meunang. Jiga meunang sigan meunang marabunan para mitra teu wanieun ngucap naon-naon. Kumaha Bapak? Katampi atapi henteu? Abdi priyogi waleran anu leres. Malih mahoyong katampi ayeuna. Margi abdi teh leres-leres bade mihukum ka tuang putra. Kalayan pinuh ku rasa tanggung jawab moal dilalaborakeun. Abdi gaduh emutan gaduh kewajiban kanggo ngahormatna. Ceuk Arjuna nanya deui. Manehna teu sabar sabab pribumi kalah ka ngaharulang. Kabeh taya nu wani nyarita ari Mangkurip ukur cengkat lalaunan. Tuluy ngareret ka Bioon nu direret ngiceupan tapi kiceupna henteu kaharti ku Mangkurip. Akhirna pok nanya terang-terangan. Kumaha ari pamanggih ibuna nahabikeun atawa ulah? Ari apana naon nu kedah dipasihkeun teh atuh apaan pun anak ge teu aya di dieu. Jeung deui nampi nu ngalamar teh kedah ngariung sareng jenisna ulah dibongohan bising teu ngeunaheun hatena. Kuring mah kumaha jenisna ngara aman moal nyarek wanita. Tapi hayang hariung di dieu ulah teu aya saware. Ceuk Bioon wani pisan nyaritana. Asa dibere kasempetan ku Mangkurip puguh we Mangkurip reuwaseun. Sok sieun omongan pamajikanana matak ngajaheutkeun ka Manase mah. Tapi oge ngarasa ngemplong da kitu pisan pamadegan manehna ge. Teu mikeun ari carana ngalamar ku jalan kitu mah hayang nanya heula anakna. Ngarah teu jadi bibit panyakit ka hareupna, tapi hanya kal anakna teu aya di imah. Sumuhun agan. Pun mang teh sanes teu bingah nampi kasayan manah kitu, nanging hanya kal mang teh teu tiasa nangtoskeun. Margi pun anakna nage nuju teu aya, atuh sajawi ti kitu mang teh peryogi waktos kanggo ngemutan langkung paos. Kumaha upami waleranana nyuhunkeun tempo 2 dinten hatiasa atanapi henteu, ceuk Mangkurip jadi teger hatena. Boga kawani pikeun nyarita kitu. Data dina mah seunggah pisan atuh Arjuna meningah ulang. Manehna nu reuwas teh ayeuna mah sabab yakin Mangkurip teh ati-ati teu gagabah dina mutuskeun hiji perkara. Jeung dikaharti pisan nu jadi alesanana da anakna ge aya di imah Arjuna. Manehna teu bisa maksa ari kitu mah jeung inget kana amanat nginining yen ulah dibejakeun ka indung bapana bisi teu satujueun. Kumaha agana kersa maparin waktos ka pun mang kanggo ngemutanana. Margi ayeuna mah teu wantun gagabah bilih nyalahan. Ceuk Mangkurip nanya deui. Ayeuna mah asa beuki wani bae. Oh kitu mangga. Abdi teu kaabotan upami ngadaguan dugi ka waktosna. Tangtos abdi bade dongkap deui saupami tos 2 dinten. Nanging aya panuhun ti abdi mugi sing kersa nampi kana kagegelan ti abdi kanggo tawis soca. Atawa tawis panglamar ti abdi ta ieu barangna mangga tampi ku bapa rawuh ibu hatur lumayan ageng mah henteu. Ceuk Arjuna bari mikeun hiji kantong. Isina duit emas jeung perhiasan tina inten berlian. Tapi can kanyahoan ku Mangkurip da ayana di jero. Cuk sumangga agan mang mah nampi we kana kagegelan ti salira hatur nuhun kana kasayan manahna. Mugi-mugi sing janten kabagjaan kasadayana nanging perkawis lamaran mak mang teh teu acan wantun nangtoskeun. Engke bae dina waktosna sumping deui ka dieu, mugi-mugi sing lancar di dieuna sing tiasa ngabungakeun kana manah salira agan. Jawab Mangkurip bari mangga. Hatena teu pati bungah najan nerima kagegelan ti Arjuna oge. Da lain eta nu dipandang tapi kabagjaan kulawarga. Hayang kumpul ngariung jeung nu jadi anak, najan aya nu ngalamar bari jeung mere perhiasan mahal ge. Ari anakna teu aya mah teu sugema kana hate. Nuhun Bapak, abdi nampi kana eta waleran, mangga bade ngantos 2 duwi ka pageto. Abdi bade tumut kana kapale Bapak moal kumawantun baha margi kahartos pisan kedah aya waktos kanggo ngemutanana. Tahina abdi nada permios heula bade wangsul heula ka rompok. Arjuna amitan rek bali. Teu panjang cumarita ari geus dijawab. Mangga juragan wilujeng angkat nanging hapunten mang teh teu tiasa ngangkeun sakumaha mistina. Mung ukur tiasa nyerengan ngobrol we. Cekap sakieu ge. Hatur nuhun kada panampian ti bapa rawuh ibu. Arjuna cengkat tuluy munyungan ka Mangkurip jeung ka Bioon. Terus ka ading jeung Bahjilun. Pribumi jiga kasima nempos semah rek balik teh. Taya nu cacarita iwa tinarima nu ngajak sasalama. Jerut Arjuna turun kaburuan para mitra dituturkeun ku Mangkurip.
Rek jajab nepi ka sisi jalan ari nu sejen carolohok bae di tepas hari. Melong ka Arjuna nu leumpang ngagandeang muru kana kareta emas. Didinya geus nyampak kusirna kalacat Arjuna unggah. Mangkurip ngajanteng sisi jalan memeh miang Arjuna amitan sakali deui ka Mangkurip. Bapak abdi permios bade wangsul, mugi-mugi sing salamet sadayana. Sumangga agaan wilujeng angkat, beretak kuda lumpat maju ngidul. Kareta ngageleyeung mawa Arjuna nu tas ngalamar. Mangkurip ngajanteng jiga arca melong kana kareta nu beuki lila beuki jauh. Tungtungna ngiles teu kanyahoan ka mana tuluyna. Malah mah sorana ge teu kadenge da teuing kumaha. Mangkurip ngarahuh narik napas, tuluy ngusap dada bari ngupat jeroning hatena. Herana urang mana nu sanyana daing mah kakarang ngadenge nu ngaran Guha Peteng mah. Lain manusa meureun da geuning bet boga kareta emas. Kusirna rada aneh teu daek ngomong jeung seuri. Kudana teu akur jeung nu di dieu eta mah sukuna jiga sapi. Tapi keun bae da geus balik. Nu penting mah aing bebaskeun poe keur poe ieu. Teu boga pikiran naon-naon, karibadami jeung aki antri we na kumaha tuluyna. Kitu cek hate Mangkurip bari tuluy leumpang bangun lungse. Nyampeurkeun ka bajilun nu keur diuk di tepas. Colohok jeung anu sejen. Barang jol aya Mangkurip sarerea dariuk deui kalayan tenang. Kantong pamere Arjuna ngabagug keneh di tengah samak. Can aya nu wani ngaganggu. Bingung aku mah lamun geus kieu bah. Cing atuh barantuan mikir nu hade ieu. Sabab kuring teh bingung yang hareupanana ieu. Nu dieu teh manusa atawa lain. Boa siluman nu keur marakayangan da geuning kalakuanna teh aneh pisan. Mangkani ngalamar ka si Nyai sedang budakna pan eueuh. Ceuk Mangkurip ngamimitian deui nyarita ayeuna mah rada tenang. Teuing atuh. Nganyupuh mah matak bingung jeung matak geuheul. Sabab manehna yakin saingan Abah. Geus kumaha wani ngalamar ka Nyi Nining. Daina Abah rek nanya narek dibikeun atawa moal Nyi Nining. Keur saha atuh sanyana Nyi Nining teh? Bah Jilun ka mana wae ngomongna. Sabab keheul ka Arjuna nu geus terang-terangan ngalamar Nyi Nining. Muhun mang lah kumaha teh pan Nyi Nining trek dikakuringkeun lain. Tapi na ayeuna geus joal nu ngalamar. Ulah ditarima atuh nu kitu mah lah, licik. Ceuk ading milu ngomong manehna ge panas. Ulah wakas seueur saur Abah. Oge jang ading. Matak teu dibikeun ge tadi inget kadinya kuring teh boga pikiran, kuring mah teu serab ku hartabana. Teu ketir ku duitna. Najan merek masa kintal ge moal kabita sabab era kudu geus gede jasa. Keun sing salabar heula bioon miheula anemal. Malar nu duaan tenang deui hatena. Tah nya bener. Ulah waka ka mana wae mikir teh sabab kuring lain jalma ge atuh boga rasa rumasa jeung boga pamili. Tapi ayeuna mah bingung sababet kadatangan ku jalma nu aneh. Cing teguh heula ku sararea. Na manusa atawa lain teh. Asa beda karasana kana hate teh. Mangkurip kawas nu panasaran. Hayang ngakurkeun eusi hatena jeung batur. Barang dipenta katerangan ading tuluy nyarita. Ieu teh mang lamun nilih kana potongan awak jeung dedegan mah memang jiga manusa. Manusa biasa tapi nu kitu pandena mah sudah garbeunghar lah kitu. Tapi lamun nilih kana ngaran mah asa aneh. Nyata Arjuna ieu lemurna ge asa dipawayangan. Jeung rada teu puguh ti heula nyebutkeun ti Guha Peteng, nu kadua nyebutkeun ti Madukara. Pan matak lieur ngabandunganana. Teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal mang. Ceuk ading. Jadi kumaha atuh putusanana naon manehna teh jang? Ari ceuk sawangan kuring malah moal salah deui lah. Tangtu eta teh jurig nu nyiliburi setan nu minarupa. Siluman nu marakayangan, kaing jalma atawa manusa tapi onom nu geus maling Nyi Nining teh. Kudu mah ditewak tadi tampilingan tong eureun-eureun lah. Tapi aneh teu bisa ngomong-ngomong acan kuring teh boro-boro nampiling tak kitu mang. Akur jeung geus ade Abah. Kitu pisan pasti siluman. Bah Jilun ngilu ngomong. Manehna satuju kana omongan ading. Jadi kumaha atuh naon kudu dipilampah ku urang boa-boa nya ane teh siluman. Tangtu bakal ngajadikeun masalah gede. Mangkaning pageto dijanggian kudu datang deui kudu kumaha ngajawab nya. Ceuk Mangkurip kawas nu bingung.
Asa kaduhung mere janji saeutik teuing. Teu nanaon Kang Kurip alus mere waktu 2 poe mah. Teu lila teuing jeung teu sakedeung teuing cukup sakitu mah. Ngan ayeuna mah kudu buru minta tulung ka Ki Andri ulah ngadaguan sumpingna bae. Mun bisa mah papageun we ayeuna sina ka dieu urang suguhan pais bibit. Ceuk Bi Oon sumanget mater. Manehna ngarasa teger aneh kadatangan ku Arjuna teh timbul wawanen teu loba teuing kahariwan. Kudu kitu jigana macing atuh teh angga Ki Sandri. Mang Kurip ngareret ka ading hiji tanda yen nitah manehna. Da teu wani ari nitah ka Bah Jilun. Mangamangkeun urang sina ka dieu lah si Aki teh. Udah liat teuing nyapan geus janji ti kamari ren datang ka dieu teh. Wae nya. Song-tong kukulut tos tepungannya ayeuna buru-buru aya penting gitu. Moal aya gunana kukulut tos wae mah. Da moal kadangueun ku Aki Sandri ge. Ceuk Bah Jilun bari neuteub ka ading. Leos ading init meninga gedi hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Ari Mang Kurip jeung Bah Jilun katut Bi Oon harita teh dariuk keneh ditepas bari mikir. Marelong kana kantong pangirim Arjuna eusina can kanyahoan da can aya nu wani muka. Kira-kira heureut saparapat jam kurunyung ading datang. Bari ngeringkeun Aki Santri. Puguh sarerea bungaheun lantaran nu keur didaguan geus culuk sarta mata greug-greug kana hate. Aya naon aju ieu teh pacing raliung kieu. Buah-buah geus lila ngadaguan Akinya. Waduh karunya teuing puguh tasti sawah heuh ya Aki teh. Ceuk Aki Sandri bari tuluy unga. Gek calik dina samak soca melong kana kantong nu ngabagug di tengah riungan. Mun kitu isuk abade ngadaguan Aki. Hayang geura terang kana urusan ini. Ngumaha ngahaja ayeuna dionang ngarah tereh beres kitu da. Kumaha mangki? Ceuk Bah Jilun bari neuteub. Sedengkeun ading geus mernah diuk di pojok urut tadi teu milu ngomong. Jagur ayunya mah buya. Alhamdulillah aya berkah dibere sehat kudu kawasa. Tapi Aki teh asa boga dosa sabab poho kana waktu nu geus dijanjikeun. Da tadina mah rek engke pasosore ka dieu teh munjang ading teu neang mah jigana moal bulu-bulu ka dieu Aki teh. Harita para mitra si Aki ngareureuwas ka sararea. Aki mah puguh kuring da geus ngadaguan ti isu keneh sabab kamari teh tos janji ka kuring Aki teh. Yen ayeuna bade sumping, namani telat-telat teuing atuh, ceuk Mang Kurip bari ngarekepkeun silana. Hampura we, hampura Aki teh nya. Ieu ayeuna mah urang badami aya naon atuh sabenerna ieu teh. Sabab tadi jang ading bebeja ka Aki cenah aya nu aneh. Naon nu aneh teh jeung kumaha kajadianana? Sumun ki aya nu aneh jeung mata kreuwas malih mah cacanakan aya keneh ta cacanakanana. Da ieu nu ngabagug teh cacan robih kita tadi oge diantep we ku abdi teh dahariwang atuh. Mang Kurip nunjuk kana kantong pangiriman Arjuna can aya nu wani ngarampa. Uluh. Halus temenana naon isina Jang Kurip? Kada cacan muka malih mangarampa kantongna ge teu acan. Teu wantun mangawe ku Aki buka manawi moal naon-naon ari ku sepuh mah. Nah, abet aneh teuing keur saha dosanyana ieu teh. Ari saur nu ngintuna mah kanggo abdi nanging teu wantun muka da bising matak cilaka. Numawi diantep we sina kitu, jawab Mang Kurip tenang naker. Teu katarik ku isi kantong kalah aya rasa sieun. Atuh Aki ge moal wani muka da nu hakna mah nyaeta Mang Kurip. Komo Mang Kurip teu wani atuh Aki ge moal wani keke urang pikiran heula. Jeung deui Aki teh hayang nyaho heula kana lalakonna na saha nu ngirimna. Kumaha maksudna cing caritakeun heula. Wakasna seep di para mitra.